Sajami anu mujalasa jeung jalmi fasik. Jalmi fasik teh jalmi anu seueur midamel dosa. Maka orang bakal tami-tami wani migawe dosa. Asalna orang teh biasa-biasa midamel. Bahkan sieun midamel dosa teh. Tapi ningali babaturan urang maling geus biasa, akhirna nurutan. Urang asalna mah sieun maling teh. Kulantaran ningali babaturan sok maling, ilung maling. Pani urang seueur tukang maling motor. Telah Cikawung tukang maling motor teh. Di mana-mana beunang orang Cikawung lah, di mah izin ka polsek teh. Masa di mana? Di Cikawung. Oh, itu Curan Mor. Beunang di Cikawung deui. Pasti ningali murid abdi di salana nyerahkeun pisan. Ya deh. Punten. Saknamitana mah kitu. Jalmi sarang jeung jalmi fasik seueur dosa kacangakeun. Midamel dosa gampang midamel dosa. Ngamitan urang mah abot sieun midamel dosa. Da urang kantos ngaos. Osok ngaos di majlis, ngaos di masjid di madrasah, urang osok ngaos. Urang midamel dosa teh urang sok kadang cariosan kiai ulama teh. Teu meunang mabok, teu kajengan, teu meunang judi, teu meunang zina. Biasa aja. Ningali batur osok, nurutan kuntuna mah gampang. Ayeuna kusum judi online mah nya judi online. Seueur jalmi anu meunang judi online bahkan miliaran. Biasa-biasa we. Nah ini kumaha? Jadi luar biasa. Haram teh saeutik. Ari ini miliaran mah halal. Halal. Ini kan judi online ya teh. Jadi usum ge judi online teh. Halal teh cenah loba, haram teh saeutik. Ari loba teh mah halal. Asalna gaul jeung tukang digawe dosa. Lahirna kumaha? Gampang we digawe dosa teh. Jadi upami urang mujalasa sasareungan jeung jalmi anu fasik, maka urang bakal sasareungan dina kadosaan. Anu katujuh sarula. Anu ka-5 sarula. Anu ka-6 manjalasibyan zadahullah. Wal jarah. Sajalmi anu sok mujalasah jeung budak. Ulina teh naon? Hayang ulin we tamahna. Di budak keneh ulin. Teping ka kolek ulin ka kolek teh. Kan dagauna jeung urang kali. Jadi naon? Bubudakeun. Sugan aya dina hatena hayang cenderung ibadah dan geus kolot, entah yang ulin pikiran teh boga duit urang jalan-jalan, boga duit jarang nabung jang jalan deui, refreshing we terus haban refreshing. Sugan hayang umroh, sugan hayang naon sedekah teu jalan-jalan sampeun gaul jeung budak. Janallah tambah hayang ulin wae. Salah gaul teh. Tak eta gaul-gaul nembe mujalasan nembe tebihan urang. Mujalasan saya kumaha? Wa man ja'ala shalih. Sajami anu mujalasa sareng jalmi anu saleh. Zadahullahu rabba fil ta'at wa tinabul haram. Sajalmi anu mujalasa jeung jalmi anu saleh maka bakal tami-tami taat jeung nebihan perkara anu haram. Ieu Bu, nembe calik jeung jalmi saleh, ninggal jalmi anu saleh, maka urang kun ninggalna jalmi saleh eta teh janten ibadah. Nadru ila wajil alim ibadah. Ninggal kana pamunteunna jalmi anu alim ulama eta teh ibadah. Kade ulah nyebutkeun ulama abdi punten. Ade, tomet-tomet ka abdi ade. Lain kieu ulama teh lain we. Anadru ila wajil alim ibadah. Ninggal